Eta, kenapa gitu teh? Iya ke rumah lauk teh. Lauk ke rumah asbes. Tere lebaran pan urang kudu bebersih. Arek naon asbes di kumaha mah disikat deh. Kalau mbak omong kayak tujung kumaha jung itu tuh asbes nu itu. Kan tere lebaran urang teh kudu segala bersih. HT bersih, asbes bersih. Kayak tujung ajakan si Ijajung ngomong teuing. Ayo na urang umahan asbesnya. Lebaran lagi lila keneh mah. Mereka ngajak sase. Kayak itu teh ngasih Ijajung si Dudut ajakan naonan bebersih di ayeuna. Aing mah. Kok atuh terang merudakna ayeuna. Good. Ja, kenaon maneh teh? Iya keur maraban kuya. Arek naon mah teh? Hah? Maraban kuya? Buka kuyanya aja urang. Atuh boga sia teh, kuya lagi kuya batok. Atuh dari bro. Bro. Ye ame tenagaan. Nah, kuya teh cenah. Gelahar. Eta malen kuya ijal nu kitu patut mah muka teh. Geunuyut geuna eta. Alah aing mah. Apa nih kuya muka sih teh oga? Arek naon deui mah teh? Cek oge hayu buru urang bebersih samar. Bentareh lebaran. Lebaran lagi 2 minggu deui. Dek kira bagian ngomongna. Ah, banyak kuya ngomong waktu dituna sia mah. Lah hayu ijal buru bisa nyarekan oge buru. Aing. Hayu nama tuh. Ye, kuya aing tinggalin daguan gak? Hayu head sia teh. Good. Dah, good. Good. Ngeronang. Good. Kumaha asbes mana aing mah ga asararane. Batur ge kitu-kitu teuing. Rek dia merek lebaran mah. Teuing kitu nyaho ya. Bisa diteker nyikatan asbes. Kalau abring-abringan weh hayo. Saya tuh gara bebersih Lantar bersih naon wae teh. Tah teh maneh bersihan mah Dudut. Atuh bebersih naon weh maneh teh aya asbes aya temok naon bersihan. Tanya wae maneh mah. Deui aing mah naikan asbes deui. Hangeuk aing mah naikan asbes. Ngamanjut naikan asbesnya aing temok. Jalah dek jeung maneh bersihan temok. Cenah si Dudut teh naikan asbes mesin rag-rag dek kah. Tuh mana jeung aing mah bersihna setiap anu beresiko ku si Dudut ngagaweana. Aneh deh kabungsuna tah bahaya. Geus lah pokona mah keputusan aya di aing. Hayu gak? Ayo Dudut. Aing manor, maneh wakil manor gak? Siap. Bersih kan sia teh. Itu kan dia kurang bersih. Yoga bersih sirit. Bagak kehead masya sirit-sirit. Pamanor. Siapa manor sirit? Pokoknya mah tuh hayang nyaho dalam waktu sajam ya kudu bersih kabeh. Lamun teu bersih dihukum ku aing sia. Oke tolong ini. Oke.